Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Nayara Aisyah Mahdiah ti kelas 10 MIPA 2. Abdi di dieu bade nyaritakeun sasakala talaga warna. Zaman baheula aya hiji raja nu kacida beungharna. Tapi hanjakalna teu gaduh putra. Raja geus kaditu ka dieu tetamba sangkan prameswari tiasa ngagaduhan. Dikersakeun ku anu kawasa nya prameswari teh ngandung. Kanjeng raja kacida bungahna ningal prameswari ngandung. Dina waktosna lahir hiji putri anu kacida geulisna. Kunyaahna sagala kahayang putrina teh diturutkeun kabeh. Ngan hanjakal pisan saparantos rumaja ada tabeatna teh awon pisan. Tur ngalawan ka kolotna. Raja sareng prameswari teh sok sedih upami emut kana ada tabiat putrina. Dina hiji waktos putri aya pamundut, tapi raja teu tiasa neundeunnan. Langsung putrina teh ngawur-ngawurkeun intan berlian pamasihan kolotna eta. Kitu kersana nu maha kuasa, na atuh burial teh cai tina taneuh. Beuki lila beuki ngagedean nu ahirna karaton kakeueum. Nu kawanehan dina talaga teh katinggal sapuraning warna-warni matak endah katingalna. Cenah eta teh intan permata anu diawurkeun ku putri eta. Kitu saurna dongeng sasakala talaga warna teh. Hampura bisi aya kalepatan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.